Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampurasun. Kumaha daramang kelas 7 sadayana? Bapak ngadoa mudah-mudahan kelas 7 sadayana dipaparinan kesehatan ti lahir dugi ka batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barudak kelas 7 sadayana minggu kamari urang parantos nalungtik parantos belajar ngeunaan materi anu judulna nyaeta perkawis pupujian. Nah, dinten ayeuna insyaallah urang sadayana arek nyoba-nyoba meraktekeun salah sahiji pupujian nyaeta anu judulna Nabi urang salarea Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sataacan Bapa meraktekeun ti payun urang sami-sami heula ngadoa kalayan husu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Urang sami-sami macakeun doa sataacan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Barudak kelas 7 sadayana Bapak ayeuna arek meraktekeun naon ngaranna teh ngahaleuangkeun hiji pupujian nyaeta pupujian Nabi urang sararea anu judulna teh kitunya. Mungkin bilih hidup bade ningali teksna mangga aya dina Google oge gitunya. Nah, Bapak rek nyontohkeun mungkin saatos Bapak dicontohkeun hidup praktek macakeun pupujian gitunya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi urang sararea Kangjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana. Nah gitunya jadi lagamna gitu. Bapak contohkeun deui ya. Nabi urang sararea Kangjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana. Lanjut. Ramana Gusti Abdullah Ibuna Siti Aminah dibabarkeun di Mekah wengi Senin tahun gajah. Nah jadi lagamna kitu we terus enak lanjut deh. Rabiul awal bulana tanggal ke-12 April bulan Masehina tanggal ke-20 Ari bilangan tauna 500 cariosna 70 panambihna sareng sahiji punjulna. Nah jadi kitunya lagam pupujian tah ya salah sahiji contoh pupujian anu judulna Nabi urang sararea. Nah ku apa diulangi deui nya. Nabi urang sararea Kangjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana. Nah gitu. Nah barudak sadayana saatos ningali Bapa macakeun pupujian ayeuna hidup mangga praktekeun kangge pancen mandirina nyaeta mempraktekeun ngahaleuangkeun salah sahiji pupujian. Bade pupujian anu ieun ku Bapa dibacakeun mangga, bade ningali di YouTube oge mangga. Nu intina
mangga hidup sadayana ngahaleuangkeun pupujian kitunya, arek pupujian tentang keagamaan, arek pupujian tentang Rasulullah, tentang sejarah jeung sajabana mangga kitunya. Nah, pancen mandirina sakali deui nya eta hidup ngahaleuangkeun salah sahiji pupujian kitunya. Biasa di pikahartosnya panginten mudah-mudahan sadayana tiasa ngahaleuangkeun salah sahiji pupujian kitu. Tah barudak kelas 7 sadayana dina poe ayeuna mung sakitu ala kadarna anu tiasa dipikahatur. Mudah-mudahan pembelajaran urang poe ayeuna aya mangpaatna tur barokah kangge kehidupan urang. Jadi mudah-mudahan sadayana saatos ngahaleuangkeun ieu pupujian hidup sadayana tiasa diamalkeun di masjid, di bumi sareng tempat anu sejena kitunya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kangge batas pengumpulannya eta dinten ayeuna tabuh 21.00. Kirimkeun ka Google Classroom bentukna video. Hatur nuhun, urang sami-sami tutup ku doa kaparatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.